Gitu. Lain naon parurang teh Pak ieu teh heueuh. Malum dununganana teu da bageur ka rakyat teh nya. Heeh, masyarakatna luar biasa di bawah. Pagelaran teh pan tadi siang banyak ieu teh panggung teh runtuh nya. Tapi segala rupa oge apananya ayeuna kungkungan kodrat tirodat nomor bengala. Sadayana ge pitulung di nomor bang alam kita dulu nya di dusun wage teh ieu nya RT 3 RW 3 Desa Cihurip. Cihirup. Oh, berarti gadengkeun teh. Da eta. Salah masalah we teh. Da sekolah itu pabrik teh pemat-mata geus ieu. Kacamatan Ciawi Gebang itu Pak, Ciawi Gebang ya, cuma, Kabupaten Kuningan itu Aden, iya Pak. Ya, ada kudu sanuk-sanuk pada waktu na itunya kena kumaha sudah. Umur-umuran ngawayang jam 11:30. Tenanaon, dak kodrat tirodat pangeran. Iya. Wapukana pangaresana Bapak Dodo Suhendi itu Pak ya. Kali Ibu Ella Suhela dina raga nyepitan putrana Cep Bayu Sucipto. Mudah-mudahan anu sepitan jenting cingbret kaset sehat salalamina ditebihkeun tina balai diangangkeun tina segala rupa mara bahaya rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Cenakna ieu murang kalih nincak dewasa janten murang kalih anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama. Cenakna ieu murang kalih teh janten jami anu soleh amin ya Allah ya robbal. Atuh tepang sareng Bapak Kades hirup Bapak Kades Bapak Kadus wage Cihirup, Abah Haji Toto, Abah Arbani, Bapak Haji Suhada sesepuh Cihirup, Bos Ios Rosidin di Kertawana, Kuswara di Cikubang, Bapak Kuswara ayah, Bapak Warta, Bapak Sukajaya, alhamdulillah. Aduh, Brokotono pada sungut. Bapak RT Duskarno, Bos Kodir di Cigaruga, Bos Aam Hamzah di Cikubang, Bapak Haji Ucup ayah Bos Gaya Bandar Sapi dulu. Alhamdulillah kemarin kasumbingan baru dakwelnya mangkek Cepara Kanca. Bapak Haji Ucup Bos Gaya dulunya Periogi Sapi makanya weh. Bos Ikin, Bos Abbas, Bos Regista, Bos Ipai, Bos Wawan, Ande, Bapak Epong, Bapak Kadus Abbas. Tuh alhamdulillah. Atuh baraya ngampar Cikaduwetan, Aedi, Tony Prabudita, RT Wasmat, Waepoy, Mang Idi, Abah Rak Ahmad. Di Jalaksana Pak Guru Pendi DPI Jaya atau Abarnas Bang Asep Ciomas Bang Asep Sudrajat Dalang Wisnu ayah. Alhamdulillah di mana temeninya Bang Purwiranagara. Alhamdulillah tuh Mauli Sukasari Wa Armat, Wa Kepo, Wa Epe, Wa Edi, Wa Idi barang ngapar Cikaduwetan. Alhamdulillah secara rumping Paulis di Sukasari. Alhamdulillah. Oh dina YouTube banyak Bos Sapro, Bos Robi, Bos Uje, Kang Badranaya, Haji Guru Taslim, Haji Sutisna Panembangan, Pak Haji Dede HKF Tenda, loh.
Bahdidu walau alhamdulillah Kang tis Vespa aya kasadaya namanya margi panjite kaugar kuaktos pengintinya urang ngadoa we mudah-mudahan pangarsana Bapak Dodo Suhendi mudah-mudahan cing panjang yuswa sehat salalamina kagentos anu merlipat ganda karugelan tina hajatanana diawit anu kaguan maksad anu disepitan anu nonton anu ditongton icalan sadana tadi wiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin tak itu aden nuhun po kami sami deh amana sidawala buat ayah ulah naon beri siap barulah wayah nawe dawala ulah ngerasa capek dibawa niangan ku kaula nyetak Bibi Subadra ulah kapalangnya bela ari anom saur pun bapak tadi Kang Kuping kunci si Mabdi jiwa raga dipasrahkeun tenang kan bapak aka cepot dawala mau bade ngijing sila bengkok senemah sapanjang kaango sapanjang diperyogikan jiwa raga mangak jangakeun upamai bade pulang sekeula dicabut dawana mangak langka setika aing itu akan Pak semahatur kahonyuk bapak sepuh anu ku abdi dipihormat mugi katampi kalayan kabingahan pembaktos di abdi tidak wala rumaos dawala sok seueur lepatna kasepuh teh batan saena sok kumawantun kasepuh teh aingnya oke gituan teh warisan jurinya uranan gablok entong dua ya jang diuk atau tekantun karaka Prabu nyangakeun semua pangabaktos wingih jai riwayat secara rangkung yang membelah kencaya beberes panggung Yuri selain kelancip ke disangka pamidangan uruai Allahu Akbar Kade bapak cerita apa karena ada apa cerita bapak kade obo tuh bukan anu ayah nggak aturan cerita bapak apa
Ini aing disiksa misalnya ya. Udah beda deui kain teh. Jadi kalau rek adat kain teh kabeh. Mereka teh tumpah-tumpah gitu. Di mana? Dunungan keur bingung, dunungan keur susah teh. Iya deui, pamawa. Jago deh si boy. Nah, untuk atoy. Mulai abi demi anu. Kasih lawala, saya jauh-jauh tenepi itu. Kakare geudeg ya. Udah teuing. Aya si Laru euy guys.
kebawakeun sedan. Tapi enjoy ya. Sugan tulis Mali. Menjus. Alah, menika baulan leureun ampun. Ngahibur dununganna. Ngahibur amak geus gahib. Siap aing ngobrol. Mun respon anjing teh. Atuh reaksi